wajidatil alifu fil labdi wa malaihi wa alaihi fala tumaddul lamu fiha. Wa aidan labdus samuda farusimat fi ba'dil masahifi bi alifin fi akhirih fi arba'ati mawadi'a. Jadi panambah huruf alif dina lapad mi'atun. Sabada mim teh aya alif, mim alif hamzah tak marbutoh. Tak alif nate alif zaidah, jantan tembang ngaruhan karena pembacaan misalnya jantan naneg atau wajan panjang sokomo kan ieu mah sateu acan alif teh baris JR. Pantanan upami sabada atanapi sateu acan huruf atanapi sateu acan harkat kasrah teh atanapi sabada harkat kasrah punten. Sabada harkat kasrah iya terus kantenan eta diawas panjang sabab aya huruf emadnya eta iya. Ieu mah dina seratan lapad mi'atun sabada kasrah teh sabada mim aya alif teh eta alif zaidah. Jantan diaosna teh mi'atun gitu. Oge dina lapad mi'ataini sami sabada mim aya alif eta alif zaidah. Teu jantan panjang atanapi henteu naneg bacaan teh gitu. Wa fil labdi li syai'in sareng dina lapad li syai'in sabada shin ageung teh aya alif li shin alif tah lam shin alif jantan teu diaos panjang teu diaos li syai'in teh jantan diaosna teh li syai'in eta teh ayana bi suratil kahfi dina surat al-kahfi. Biasa ditinggali dina surat al-kahfi nyerat li syai'in teh sabada shin aya alif jantan diaosna ponok henteu diaos li syai'in teh. Salajengna wajidatil alif fil labdi wa malaihi wa alaihi fala tumaddul lamu fiha. Jantan lapad wa malaihi lamna di dinya ngangge alif lam alif jabarlah wa alaihi fala tumaddul lamu fiha teu dipanjangkeun tapi kosor tegasna ponok. Jantan diaos wa malaihi sanaos diseratna sabada lam teh aya alif eta dina makanana teh atanapi dina mianana teh alif zaidah henteu mangaruhan kana pembacaan jantan panjang gitu. Margi eta alif zaidah. Wa aidun labdus samuda farusimat fi ba'dil masahifi bi alifin fi akhirih fi arba'ati mawadi'a. Itu lapad samuda diseratna teh dina eta kalimah teh diseratna dina sapalih seratan teh ngangge alif sabada huruf da teh aya alifan gitu maksudna. Tapi alifna jantan alif zaidah dan nanti dipanjangkeun. Jantan kada uninga di mana wae tah anu parusimat bi alifin fi akhirih teh gitu. Sabada dal aya alifan nanging henteu dipanjangkeun tegasna kada dikosorkeun atanapi diponokkeun. Aya fi arba'ati mawadi'a dina opat pirang-pirang tempat kahiji bi suratil furqan kahiji dina surah al-furqan kadua dina surat Hud
ala inna samuda sabadada teh aya alif nang tadi panjangkeun ponok-ponokeun dina surat Hud lapad ala inna samuda. Salajengna kaduana tadi terus diuningakeun dina surat Al-Furqan nyaeta lapad wa samuda ashab sabadada aya alif tingali dina surat Hud lapad samuda ashab sabadada aya alif nang teu dipanjangkeun dana aya dina surat Al-Furqan. Katilu dina surah Al-Ankabut nyaeta lapad wasamuda faqad al-ayah di suratil Ankabut. Ar-Rabi'u wasamuda dina surat An-Najmu. Dina surat An-Najmu aya lapad samuda anu ngangge alif nanging alif zaidah. Ta ieu pirang-pirang alif anu aya dina opat tempat teh zaidatun. Indah Hafsin menurut Imam Hafs. Yanten kada oninga dina Imam Hafs aya sababaraha lapad samuda anu sanaos sabadada nangangge alif nanging teu kenging dipanjangkeun. Kahiji ala inna samuda dina surat Hud, kadua lapad samuda ashab dina surah Al-Furqan, katilu lapad samuda dina surah Al-Ankabut, kaopat lapad samuda dina surah An-Najmu. Eta sadayana alif anu sabadada alif zaidah janten dalna teu kaeng dipanjangkeun alias kedah dikosorkeun. Eta menurut Imam Hafs. Mawi maos Al-Qur'an teh kedah digurukeun, kedah diijajahkeun, kedah disorogkeun. Upami teu ngalami sorogan diijajahkeun tangtos ieu perkara anu opat tempat ieu moal uninga. Ieu teh kan anu sok biasa kudang diaos menurut Imam Hafs.